Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna dinten ayeuna urang kali kelas 1? Sehat? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kondisi sehat. Hendak deui sareng Burisna dina mata pelajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna urang bade ngareview perkawis materi keluarga Danu. Perhatoskeun nya. Nini Imi dan Aki Koko adalah ibu dan ayahnya Bapak Riko dan Bibi Rika. Berarti Nini Imi dan Aki Koko adalah kakek dan neneknya Dani, Danu, dan Dina. Sedangkan Bibi Rika adalah adiknya Bapak Riko. Berarti Bibi Rika adalah bibinya Dani, Danu, dan Dina. Dani, Danu, dan Dina adalah cucunya Nini Imi dan Aki Koko. Danu anak kedua dari 3 bersaudara. Sedangkan Ibu Hana dan Bapak Riko adalah ibu dan ayahnya Dani, Danu, dan Dina. Kesiangan. Kalau tidur malam-malam, bangun tidur suka kesiangan. Badan lemes, males mandi, berangkat ke sekolah buru-buru. Baju kusut, rambut juga tidak disisir karena tidak sarapan. Perut lapar, di kelas juga ngantuk dan tidak bisa ikut belajar. Tugasna ngadamel video atau voice note perkawis keluarga hidup. Contohna nami Abi Ratna, nami pun Bapak Rahmat, nami ibu Yani, pun lanceuk namina Rani, Abi nyaah ka keluarga Abi. Tugas nu kadua nyaeta kerjakeun halaman 62 bagian A di buku paket. Alhamdulillah pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun sakieu heulanya. Tong hilap tugasna kerjakeun teras kirimkeun ka Google Classroom. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.